warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para pamirsa anu dipika hormat. Salami 30 menit kapayun simkuring bade ngawarkeun informasi sareng anjeunna sadayana. Simkuring Putri Azira Salsabila sareng rerencangan simkuring Aulia Debi Sabrina Alayubi. Dina acara Kilas Warta nu bade ngasayagikeun warta-warta anu aktual sareng faktual dina Kaping 15 Mei 2025. Hiji ledakan anu kacida dasyatna kajantenan di Desa Sagala, Kacamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat di enjing Senen, Kaping 12 Mei 2025. Ledakan eta lumangsung nalika aparat militer nuju ngalaksanakeun kegiatan pemusnahan amunisi anu parantos henteu layak dipake. Dina kajadian anu mantak nyeri hate ieu kacatet aya 13 korban jiwa anu di antarana nyaeta warga sipil jeung warga anggota TNI. Numutkeun katerangan ti Mayor Jenderal TNI Christo Meisianturi, korban nu tilar dunia nyaeta 4 prajurit TNI Angkatan Darat sareng 8 warga sipil. Diduga warga sumping ka daerah ledakan pikeun ngumpulkeun sisa logam tina amunisi. Padahal masih aya bahan peledak anu aktif. Bahan eta teras meleduk deui nu ngabalurakeun ledakan susulan jeung mawa korban jiwa leuwih seueur. 8 warga sipil tilar dunia dina hiji ledakan dahsyat amunisi kadaluarsa di Garut. Ieu teh sanes kacelakaan biasa, numutkeun keterangan nu nyambar. Para korban sanes pemulung sapertos nu seueur diparamekeun. Tapi pagawean anu geus sila ngabantu TNI ti eta lokasi. Putri salah sahiji anak korban negeskeun yen bapana geus gawe bareng tentara ti saprak manehna masih sakola. Bapana sanes jalmi asing di eta tempat. Sababaraha korban disebutkeun geus leuwih ti 10 tahun yang hareupan amunisi saban poena. Ieu ngajadikeun kajadian minangka tragedi nu nyayat hate jeung ngeusi tanda tanya. Lamun para korban teh sabenerna profesional jeung boga pangalaman, kumaha bisa kajadian anu matak mayahan sapertos kieu tetep lumangsung. Hal ieu patut dipalaruh kalayan jero. Publik mimiti naraos, kunaon tiasa aya warga sipil di lokasi anu kedahna steril tina kehadiran sipil. Dina tempat anu kuduna dijaga ketat eta nyebar narasi yen korban tilar dunia alatan keur ngumpulkeun sesa-sesa amunisi anu geus diledakeun. Salah sahiji warga ngaku yen anjeunna sareng warga sejen sering dibayar pikeun mantuan TNI dina ngurus amunisi sapertos muka anak tapi ngajieun selongso amunisi anu baris dimusnahkeun. Numutkeun katerangan ti warga, padamelan eta geus sering dilakukeun kalayan imbalan antara 150.000 nepi ka 200.000 sapoe. Salian ti eta, sabagian warga oge nambahan penghasilan ku cara ngumpulkeun sesa amunisi pikeun dijual ka tukang ngumpul rongsokan. Katerangan ieu ditepikeun ku saurang warga sipil ka Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, nalika anjeunna hanjang ka bumi kulawarga korban. Mimitina proses peledakan amunisi kadaluarsa di 2 sumber lumangsung kalayan aman sarta saluyu jeung produsur nu parantos ditetapkeun. Nanging nalika petugas nuju nyiapkeun hiji liang deui pikeun ngahancurkeun sesa detonator, dumadakan kejantenan ledakna tina jero eta liang. Kejadian ieu mantak ngajengjengkeun sakumaha pihak, sabab lumangsung dina waktu nu teu disangka-sangka.
Jalan nu ngarah ka lokasi pemusnahan amunisi henteu layak pakai di wewengkon Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga ketat ku aparat keamanan. Salianti eta, tempat kejadian perkara atau TKP oge dipasang garis polisi jeung disterilkeun. Warga jeung pihak nu henteu mibanda kapentingan henteu didiidinan pikeun ngadeuketan kana lokasi kejadian. Nepi ka waktos ayeuna can aya keterangan resmi iraha garis polisi eta baris dicabut atanapi dibuka deui. Para pamirsa, dugi ka dieu warta anu tiasa kami sampaikeun dina poe ieu. Simkuring Putri Azira Salsabila sareng Aulia Debi Sabrina Alayubi ngahantunkeun pamit sareng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.